Sonten waktosna biasanya barudak, waktosna teh pani icalan cilok. Hujan saalit, hujan ngalirincik gitu ya, tidak mengubah kesemangatan teh pani, anjay. Jadi orang spillnya teh pani icalan naon, teh pani icalan ciloknya, namina teh cilok nabil truk budak barudaknya. Orang di spillnya ku teh pani cilok naon wae anu ready ayeuna. Mending ngebul. Kameramna meuni sae ieu teh nya. Aya cilok gajih anu 500, cilok ayam namun saalit, sareng aya tahu, sareng aya cilok gajih anu hargana 1000 nya. Lala, seperti biasa teh pani bakal ngomong kunaon cenah dibawanganna sawareh-sawarehnya kitu teh atuh barudak da jelema teh naon teh kahayangna teh beda-beda aya nu beuki bawang jeung henteu nya, jadi ku teh pani dipisah gitu ya. Jadi buat kalian yang mau jajan cilok nabil trek ku teh pani diantosannya di Tas Kopase. Bye bye.